اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kan keur dongeng kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal. Cara nata nu mahal tah. Sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu. Moal kajian dibejakeun ge buat cak aing moal-moal lah geus lah. Geus aing ngabau-bau sungut atuh ngabejakeunana. Maksudna kumaha? Maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan. Tah hayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha? Udag-udagan jeung kahayang jeung karesep. Kahayang resep udag-udagan. Urang dibere ku Allah, ijah heueuh naek deui. Urang ijah heueuh naek, beuki embung sorang. Aju ka ditu sieun. Urang lamun merenung we kieu ye. Misalna urang dibere duit ku pamarentah, sieun. Sieun sorangan naon? Sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung ah. Ai urang nanteu mah kos Habib Rojak atuh biasa bae, malah proposal. Jauh kangeunahan pan. Ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP, ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu ah embung sorangan embung terus hal-hal nu katu teh embung-embung sebabna aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana nah ieu lah mulai make cara heula carana mah dina jasad keneh bae peremkeun mata, cocokan celi, cocokan irung, payah tuh. Atuh siapa cocok teh, cocok zahir lain, atuh make cocok batin. Aya paranti cocok, nak mata diperemkeun bisa celi, aya cocokna irung, aya cocokna dicocokan irung teh ya. Urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapeun naon karangarana susu nu belah kenca. Aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung beta neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan hu Allah jadi hu Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak neuleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asup keluar Allah asup hu keluar Allah hu Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor kahiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sabulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia Ibrahim teu mimiti irung nomor kedua nomor katilu nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah mah teh zikir syariat ngaranna naek beta jeung geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur, mata diatur, celi diatur, kabeh aya pun. Urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang. Eta mah meunang. Urang penting mandi heula syaratna mandi. Kursana wudu mandina jam 12:30 ka ditu. Saha hiji, jam 1:30, jam 2 tak mandi beres. Niat mandina niat mengamandian mayit. Jadi seakan-akan urang mayit. Tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran. Ulah atuh ai kos kitu mah. Kakara ge endeup geus embung. Aja minta anter ka pamajikan. Anter kurang deuk mandian mayit. Ji, cak pamajikan naonan. Tuh deuk ibadah segitu. Eta kese. Ane bukan seakan-akan urang mayit kandian. Ieu bersian mayit bae urang teh. Nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit
sudu terus maka baju putih orang mait teh kumaha mait terus orang maka sesengitan moal kebel ge aya ge mait asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerir loba ngan teu jadi-jadi sebab nu ngabimbing nu ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain nama akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres orang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan sebab engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah muringkak bulu geus sia muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu ada pun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah napas tah geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik aya muringkak bulung ke naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang jikun lain rasaan leuwih kieu sulat cileuk urang ge pocong tanaon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak kons gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah dek muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing gitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae neuleuh jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana ka dieu dibere ku Allah jadi urang kalem bae dunia biasa bae artina tuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jija biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita dek ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah
Nggak sesak itu orang memang datang kadinya orang mah sugi hayang jadi wali hayang. Wallahu a'lam.